Yang membaca kitab baca kabeh gebara bisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina. Teng kumaha sikap urang. Kamana ieu loyogna batin urang. Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah. SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu ti solihinin ti walieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah. Kurang aing ngadoa mah bisa bae nerima teh gitu dan gitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu. Assalamualaikum. Nuluykeun caritaan kamari mengenai instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihi instruksikan supaya asup ka hiji negeri di mana negeri eta teh tinu ku sisa-sisa kaum Ad jelemana galalede jararangkung gararaga pohara luhuranana yangkungna 300 hasta pohara dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek ku kaumna 12 kabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa gelede jeung jarangkung. Bejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat asup ka negeri eta lantaran urang kadinya mikeun nyaho. Tapi nu dipimpin ku Yusa bin Nun Kikalib nah iya mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar teu beja ka Kangjeng Nabi Musa alaihi beja nyana ka Kangjeng Nabi Musa kaum teu galon deui mah Kangjeng kumaha ulah leuleuh gedena Kangjeng Nabi Musa pokokna mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikeun ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen ku kueu kajen teh jarang gede pasti ieu tanagana mah lembek cik bisa Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikeun asup ka dinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge eueuh nganaonan pasti eleh urang bener oge cek yang cek Isa nyana mah teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuh nganaonan menang kurang kajian kumaha kami ngadek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumarane kabeh aing bae cicing di hadapan celina eta tiis jadi celina bae eta bisa pakai niuhan luar biasa paneta celi kita pakai niuhan itu siapa ya kita tuh gede jasa ulah dari saking gede celina bae kaju aing cicing bajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarok haji nyeklek mah kadinya hatu aing terus we ngeunaan nyeklek ka juru kagulung
Dari kiamat boy. Tetap anu bohong ya sama ku gede-gede data kok gitu, masya Allah. Luar biasa, tah eta kaum teh hari satu arem ngemilu. Oh, jangan lain lawanan urang sama makana. Lain lawanan domatu begitu. Sin surah. Eta teh Allah mah ndek nyin kamonesan teh model kos kitu jelema biasa kita ngalawan jelema jangkung gede. Tapi ieu perintah Allah, urang nu laletik kita salat sapoe-sapoe 5 waktu. Ai baheula nu galaledengan sawaktu doang, baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye. Jalan tengah teh 2 kali lipat urang, lamun urang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter, tapi salat mah ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan puara. Mantap aja loba nu qoib ge ieu. Kararuateun salat. Tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna. Malah mah hayang keneh salat tambah salat duha, malah hayang keneh tahajud. Mantap loba nu nutaran mah rideung dipantau-pantaukeun. Eta Quran ku ngirahirana ieu salat ilahi. Masyaallah. Eta kok gitu. Gusti Allah teh yin kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kanjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kararieu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, kaum dan 10 golongan. Inna lan nadkhulaha, kami kabehan moal asup ka eta Abdul Muqaddas abadan. Datang ka irah ge moal we kami. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarang kung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal dae ka ditu. Datang ka irah ge moal we. Kuari mah ulah teh Musa. Ari mana deuk baksakeun mah ka ditu cakaonna ieu. Fasal anta wa rabbuka. Maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran. Sangat habek. Eta ngomong teh kira-kira. Eta ngomong nyungkun ku harjasa. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Sadap anta wa rabbuka faqatila idza hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran. Terus perang duaan ka ditu idza hauna qaidun kami ngadeg di dieu bae mau perang. Gide Kanjeng Nabi Musa, Masya Allah, isi kaum puara-puara. Kanjeng Nabi Musa didinya langsung prihatin, natena kurang kumaha memeh geus dibere nikmat nu sakitu luar biasa. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana. Dararagahna, jangkungna, gedena, sedang ayo diinstruksikan kita perang moal semata-mata di kita ku Gusti Allah lamun moal si menangin tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tapi dinya Kanjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureun bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari kita ngazakat teh kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantap naon Allah paling pancen geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat mun keneh bae apa kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun paling sakali sia munggah haji tapi teu daekeun bae buang kawara itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian atau Nasranian pariyamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus kisop awas pae namun terjadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Kuari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat fa itaudu nikmat Allah la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat,
malah marencana dek nyandung di urang Lampung mun teu kanyawan kuno kolot mah eta teh apa nikmat eta mantap naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji yuk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka gerak urang teh pan didelekeun ku Gusti lain didelekeun jak memang gerak urang ngagena ngagerakeun Gusti Allah diberi nikmat telah kaum Kanjeng Nabi Musa itu ngomong apa gitu Musa kita ngomong orang mah kami mangwal kamu mana mau nurut ke mana kajian tinggi ditahan kami mati hayang hayang ting mati siapa kan diem pangeran loh kali perang duaan kami mah ina hanguna kok idu jadi wae apa kata gitu bisa kita ngomong lah mendicikupakan kok gitu kan ngomong gitu ya Allah ya Allah Baca Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi Ngadua Kanjeng Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran Nabi inni la amliku illa nafsi Abi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak Abi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur Abi Nabi Harun wala amliku barahuma tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi geuning kaum abdi mah cedaekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti didinya ngototkeun jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala ta'at maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha ieu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah ada jauh nak pokoknya ima instruksi ku pangeran kayak aya hikmana yuk urang kan itu tetep bae bong cakauna inna huna fangidun kami manek dijari bae oh mane Musa ka ditu jeung dulur mah perang dua anak apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu nah eta ngaletehkeun jasa kita kawan kok itu teh ngaletehkeun jasa masyaallah kok di lembur urang nongkrong dulur ngararaji ayo orang mumpung hirup kene, mumpung diberi umur, orang ngararaji. Ya kaum-kaum nanti Allah siapa ngaji jeung tongkrong lang geus hapet ka tongkrong. Cara jeung kitu ngantu ngomong doang. Orang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian, saya teh pas kitu teh ulah kukumaha. Tenang. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi, maka ke kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah kita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa anjeun bae ka ditu Kanjeng Nabi Musa ngadeet ngadoa ka Gusti Allah Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti geus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin antara kaum-kaum nu fasik coba aya nyaota anu parasek teh kumaha Kanjeng Nabi Musa ngadoakeun ke pan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu aju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kanjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong ke kitu teu pernah ngadoa ka kitu Kanjeng Nabi urang mah diciduhan Kanjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusah Unggal sholat subuh diciduhan tenang we Kanjeng Nabi jadi usah
Unggal udah salat di Ciduhan. Hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi penjelas ka mana ieu nu nyiduhan teh. Keke muriang apa naon teh cenah teh. Ieu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh. Tuh, wajib bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh neangan. Neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener. Kula biasa di Ciduhan istiqomah teh Kanjeng Nabi teh ieu. Aju eueuh ka mana ieu gua teh muriang ampura Muhammad. Wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah teh. Kula cenah nina ngajeun teh Kanjeng Nabi teh. Muhammad di Ciduhan teh maneh mamanen teu nanaon geus lah walau mah kualima kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kumaha deui Kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat anu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolong beureun sia aing turunan aing di bojong robak kene goblok geus kakawat bae can gelut cadaon hutu geus ublak kakawat tak begitu urang telele urang mah urang mah pugu eta teh bener banget teu nyahoeun pan nyiduhan kok mumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat, satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok karaoke bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh dieu teh ku cai panas urutan dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung teh ka dieu gitu tah Masya Allah nyawa teh itu nu liwat kena kopi kunyanya usia sae sih jelema itu orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai goblok disimbraku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres cara aya di pondok kosong pesantren santrina aya meureun 20 mah santrina teh sok ngalaan nangkang ora dicayur kan ku santri gitu oh ya, kan dia dekatnya pada salah anak kain. Hah? Dekat anak kain bersih. Jadi pemalingan kau yang ada. Bubar, siapa beres? Awas, siap. Ngalah anak kain tol, mereng tenon te. Bubar, santri bubar, santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah pandeta lain kok gitu tangkal kalapa akunya nangis dihalalkeun besi ayah santri orang mana beijing sahabat. Aju ngalak ke kalapa ayah tuh bebe jadi halal eta pohara jadi kiai mantap atuh geus halal gitu di santri teh atuh ngan teu dituar doang tangkalna masyaallah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantap kula inget bae anteun pesantren di Garut teh deuk pesantren ka mana ulah kalau ngaruh tadi tuh bae ka Banjar teh hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakala teu nyaho sejarahna kadinya bae antarna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji baga isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim santri mayak kan bergula mah anyar di cuma ini berjamaah aya anu saurang teh nusa urang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu aju mangsi di ka dieu tah dikaleungeun-leungeunkeun soelah teh kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bantah 4 jam udang kieu teh udang pan nya kadari kana beungeut capek atuh hari deung kabeh kita rondo aja ketemu. Oh, maksudnya berarti nek nyalakeun saja bae. Nek nyalakeun saja mun hideung jak punya anak kene. Mungkin tuh mah ku urang jajan punya mah. Eta kok kitu teh kiai na kolot begeja menang 2 bulan teh bae pindah bae ja kiai na kolot tilok nyurah teh. Kaetu jadinya bae. Jadinya bae ulah pindah ulah. Aya yang boga surah ulah jadinya bae. Kata kalau tuh geus nyawa daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak masya Allah
Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerjamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun punya nama pak urang mah atuh boro-boro roh ore gitu kadeuleun roh kadeuleun oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta kudu Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan jadi deket jasa nasab ilmuna ke para wali paingan titeh didinya baik orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa ieu kabeh beusi ku santri di haralaan halal ternyata teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna panya lauk mah geude geus aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri bebe kabeh pisan tunggal poe ngalahan lauk buru nanti dijualan doang kalau ke ada gua ku soleh iya mah kakarang ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk aja amil pada salahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh jadi leleuna parah ada Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi marek naros besa umur hirup ieu paling bungah naon 2 teknya saumur hirup paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling jopret ngeunah cek nu nanya sia nampiling eta nikmat jasa sekian teh ya masyaallah kedua nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu ngiduhan kata dia kabeget asana nikmat 2 seumur hirup nu nikmat ya eta sebab didinya lah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh ieu gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan cuplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh siap besi si bande geus kieu emang aing geus kebal teu ngalegor jelema kita teh nyaho mana lamun nyaho maknana mah urang keur dimuriangkeun teh keur diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar ditampilin teh gerak Allah teh urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang lamun urang ajo nyilet tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun dan jadi wali mah merosot pamatung wah antak ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab lain maca kitab mah gampang hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang kiai kos kitu dituturkeun ulah ieu ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus geus naik derajat urang naik ulah aja awas yang ngomong deui celuk ilmu etan anu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh bararisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina kumaha sikap urang ka mana iloyogna batin urang masyaallah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin dan sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoa sabro bainana
wa bainal qaumil fasiqin. Bestek, suara Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kok kieu. Sudah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nah, Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na geus teu kecekel kuduana. Gede. Tetap lawan Firaun tah. Untuk ngomong lagi capekan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema na tangkas gagah, sebab disesuaikeun jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asian boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah, alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan. Nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing ye. Kumaha aing nya mah hudang lain na ummati mana umat kula mana umat kula. Nu pangeulana ditanyakeun ku nyana, ayeuna Jibril cekeun. Mana Jibril? Malaikat Jibril aya datang ka dinya. Aya naon? Cek Kanjeng Nabi, Abu Bakar mana? Sayyidina Abu Bakar. Umar mana? Utsman mana? Ali mana? Tah ditanyakeun, maksudna deuk ieu umat, geura tulungan, hayu geura kamu. Eta mikiran umat pan pohara ya. Maka rugi mun kuari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna. Lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh. Tuh urang cikupat teu sering maca shalawat teh. Ngan budak teu bagus di maca shalawatna ya. Kunaon yang naik pangkat. Aduh, Kanjeng Nabi, ya Allah. Natagi ngadoana para Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aduh, boga lawan Firaun, menang jeung Firaun teh. Ieu kaumna kuari buat kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tah geus bangkawara aja teh kan ngomong. Oh, ala tah. Des, ieu bae babai cak kaumna tu ayeuna mah. Lah, cak kaumna ieu. Ida anta anjeun bae Musa warog buka jeung pangeran anjeun kan itu pakotilah haula inna haula main berapa deh dua antang mah geuting bae di dieu pake tang ngomong lain lalagaan nyungkuna nu pohara jasa ngejebia nu pohara jasa siang kan itu hendak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat taat ngadoa fasok bainana wa bainal qaumil fasiqin bebe pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawarong para rasek pisahkeun ayo coba tungtungna. Beakan amat Musa Gusti Allah tengah doa. Aiga saya nurut Musa. Beakan amat. Ya. Tapi Allah diijabah. Qala fa inna muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Fa'innaha Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban dua Kanjeng Nabi Musa fa'innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu buang kawara ka pasikin kudu ararasupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal diberi bingung man tadi itu mal bisa balik ke mal bisa muntah orang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot kata limbang ngaranna eta punya kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbeng bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu daleukeun Musa lantaran manis geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawara teh bakal dibere kasarung kata limbeng balik kal bisa kali itu mau bisa 40 tahun kata limbeng 40 tahun. Assalamualaikum. Ya Abu Nawas, pas perapatan kata limbeng. Kumaha Abu Nawas? Tenang. Aya kena cara. Kumaha carana panon lain. Kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain. Kumaha prosor jeung cara sia. Paham?
Pelernya nu gede mana? Budawat bahaya deui bae. Tah, nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porososkeun. Nah ieu gedean kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kok kieu. Lain budawat atuh kok kieu. Menda kurangnya gitu, lamun teh katarung atau kata limang cekel peler mana ya nu rada gede. Ibarat kebenaran urang nyekel nu babaturan burut ieu nu gede mah. Ya Allah, ayo we sabunawat. Iya. Fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihun fil bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya katalimeng bolak-balik dirinya bae. Eta teh kira-kira katalimeng teh adalah 40 sana 40 tahun bener bae. Eta sekusi Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Musa ala ta'sa. Ulah putus asa anjeun. Ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu berata. Ulah dipikiran. Manes ibadah ka Allah ajak umat anu nurut. Jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun lupa teh fala ta'sa. Ulah dipikiran asa teh. Konsep ieu. Urang gitu ajakan masyarakat sekali dua kali. Hayu sileuleuh ajakan. Gus bener-bener buang kawaran. Kita ulah main bae. Kita ulah adu kotok bae. Malah mah kiai ge dititang adu kotok bae. Ayo kiai ka dieu, nyaho ieu, paleh heula ieu golong. Ayo naon paleh? Paleh mah di kiai di seket-seket. Ayo paleh heula. Kiai na dititang, pane teh pangkawar aja. Kiai teh dititang adu kotok, ditungtung untuk awas digolok ieu. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu tah, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai negara sepan. Saya cerita dakwah. Nah, ieu konsep salat asa alal qaumil fasik. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Mane bae. Yuk menuju ke Gusti Allah. Nuturkeun, ada nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Nah bangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Nah bangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji. Ulah kajen salah saka alal qabil fasikin lo hiji pake antep. Antep. Urang terus bae kejenyana ku galedeg ge. Artinya maknana engke makna persuku galeri kumaha alum. Engke diantep teu lain. Urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu. Sakawasana, samampuna ke jelema nu nangtangan, nu ngomong macam-macam teh deulekeun. Sebab hakikat mah lain ka kiai, berarti nyana anti ka Gusti Allah. Asal geus anti ka Gusti Allah, nentak ka Gusti Allah tinggal dideulekeun bae. Tinggal dideulekeun tah. Ieu para tasalal famil pati paket berarti nyana. Dengan dukung karena siar-siar agama Allah. Antep deulekeun, saha kayaknya tungtungna. Tungtungna mah pararai tah. Atuh pararai nyana pae nu ngabangun ge pae ieu. Ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat. Da ieu keur leuleupikanana. Belah dieuna nyeun pondok pesantren. Pondok pesantren teh sadeuleuh bakal didukung bae. Tungtungna mah mitohana bae ngalawan. Itu ajak metana deh yang pondok mandi dia bae ceng dia ya di dia ya tanah abah umat raja ya teh atuh sangat anak abah gila anak abah sih anak abah di dia tah geus ngariung diajak sakali dong teu ajak kami toha diusir begitu bae ngiran teh tolol teh budak didinya giliran kuari bae teu diajak ada padahal ngariung teh diajak sakali di tohana eta. Masya Allah, ngajang hilek bae, iya kunaon, abah orang nanti diajak ngariung. Pada ayat tadi lembur tami, pak tadi diajak ngariung bae ngajang hilek. Tah, eta pas itu Masya Allah, diberi berkat ya dipikeun berkat. Berikutnya teh ayat, abah tadi diajak diberi berkat bae, dibalaskeun ka imahna, buang berkatnya mau, tak los siap. Kita ngajang hilek na luar biasa. Diusir tungtung. Jar gue ke pesantren mah lo kali gitu. Tah eta kayak mitoha bae kos kitu. Masyaallah, aya nu jeung kolot sorangan.
dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyen pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji gitu, boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna jajang hilek beter sepen ka anak parkir ieu mah santri geunang saha. Anu eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolotna diterima. Ya ini menyen pasantren mah ieu teu ngahormat saeutik doang, sa eta kos itu. Ieu pagawean syiar agama Allah kos itu. Hese jasa ka ndek maju teh. Tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Dah ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang mah coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kanjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yes, dari tenang Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kanjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kanjeng Nabi Musa, eta kaumna didinya tadi jurang ti. Kebingungan kasar urang ka mana dek balik ye, caknya yuk urang baralik. Ayo urang balik Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harumna, kemudian nya nama atuh cicing le duaan ngajauhan ti kaum eta. Berangkat ningali daerah Abdul Muqaddasah. Iya, kaum dah, ya balik. Berangkat balik. Kan dia ya. Berangkat mimiti pada maghrib. Kunaon subuh ayah didinya deui. Cek, pan urang ayah didinya deui. Salah ya, ganti pemimpin. Ganti pemimpin siap. Kamana aya balik urang? Adi tuh, karena kali itu. Ih jalan kali itu kajian dukungnya. Ya, berangkat pas subuh. Maghrib ayah didinya deui. Kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nganyarungkeun jelema, endek ngabingungkeun jelema, endek ngitu ngabalingerkeun jelema. Eta teh kapan daerah anu biasa pabener mah. Ye, tadi balik mah. Sok urang teh berangkat ayo tuturkeun. Sedengkeun jelema na 600.000. 600.000 sita ya. Sita nya si Alvin, berangkat ayo ya. Berangkat kabeh 600.000. Ai, ieu jalan nu bener mah. Oh, bener can ieu ka dieu ieu. Kunaon tuh berangkat itu maghrib aya didinya deui. Itu apa di dia? Sia si gara-garana. Jadi itu teh sudah bengkok kakak tuh. Urang kakek ieu. Ayo balik lagi. Iya bener mah. Ayo berangkat aja siapa jadi pemimpin paling asal berangkat isuk-isuk maghrib kan enggak deui. Ayo orang pegang diri bae. Wah, eta 40 tahun, eta kikituan 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ngayalah yatihuna il ardi yehumangnya na dirinya 40 tahun terus-terusan. Di mana berangkat isuk-isuk. Sore ayah didinya di berangkat sore. Isuk-isuk ayah didinya hatan kolodo. Marah-marah secara ruas atau pae mulai. Bisa tahun geus aya nu pae 1, 2, 3, 4 tangka 20 tahun para rae berdua tapi tetep nyana berusaha de keluar dirinya. Ulah pae berangkat balik maksudna ke kadinya deui ke pae aya. Teu berangkat ka dieu meureun balik deui ka dieu brong ke ka ditu sore aya didinya de nu pae deui. Ayo 600.000 teh ya hatan korodo kuluh para rae kabehan illa man lam yablugil isrit kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Kan umur 20 tahun mah ke bawah kayak mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu mau. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Empat teh aki-aki mah pae ge. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahnya kita berarti alfin 600.000. Entah wa Harun wa Musa fiti Kanjeng Nabi Musa sareng Kanjeng Nabi Harun maot dirinya di jurang ti. Kanjeng Nabi Musa maot dirinya, Kanjeng Nabi Harun ge maot dirinya, maka jurang ti rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harun. Wa azaban liulaika jadi siksa
pikeun kaum-kaum paralase kabeh. Didinya blek paralase kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah kanjeng Nabi Musa mengadua ka Gusti doana ayyudnyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajari. Gusti abdi mah mun maot nyuwunkeun bae sabalangan bae takadinya tah ka Palestina. Sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah. Jadinya langsung kanjeng Nabi Musa dipanggil. Dongeng dipanggil nandu sakumaha didongengkeun tajal kanjeng Nabi ekang malaikat Jibril alus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta ana Jibril. Naon Jibril gade. Hebat jasa kanjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui kana mah. Teu masalah. Maot penting dia deket ka ditu nya. Ardul Muqaddasah. Pamitan deh, jeleleyan, kayak apa lain kayak ini saya kan Musa didinya. Seminggu kemudian datang malaikat maut, diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda, ana Israel malaikat maut. Nan lagi. Tugas sekolah, nabutna. Mbong, jaganya Allah kamu mau ngapain gitu? Jangan malaikat maut kiamat jadi serius ya baik kalau mah tuh mau jangan itu mau apa gitu anggap kain pak cekan cek malaikat maut ikulah baik tugas jangan dari itu mau makan itu laporkan nuerang Musa mal wakayam pak tidak malaikat maut aing gua yang berbeda lah itu aing mencarikan jalan Allah ya. Ya doa kanjeng Nabi malah kalau Gusti sama Gusti ngaran Musa teh Nabi Gusti, Rasul Gusti diinstruksikan mau pae embungan ya. Kudu kumaha teh. Kula memberi kesalahan embungan. Kumaha Gusti? Ai embungan mah bejakeun bae. Ya, diberi umur panjang gitu. Endengkeun dampal leungeuna ka sapi. Tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa. Bejakeun ka itu beda-beda umurna. Datang deui Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyambut nyawa ya lain, nambahan. Oh nambahan. Diklapor ka Gusti Allah. Jamaan sakumaha cenah? Hayangna sakumaha? Mun tahun 2 tahun mah panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah. Dampal leungeun pendengkeun ka sapi ka nyeblek tah eta buru sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureun mah ribuan tahun sakitu anu penting beak mah pae keneh wae jadi pae keneh mah kuari bae jadi kuari bae asal menang ridho Allah geus daun kan ridhoon geus kuari bae bener ya geus ngamuk engke pan ngamuk banget. Benar kanjeng Nabi mah malah ngamuk moal. Geus ridho jadi pare ridho. Pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Kan ai panjangna ribuan tahun ge bakal pae-pae keneh bade kaon kiri yang ising didinya. Kuari bae. Kuari bae jadi saya hayang sarom ya minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adil muqaddasah. Lihat dia cukup dia deket. Berbaring kanjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Kanjeng Nabi Musa jadi ngomongnya nama kita cabut nyawa. Nyeri sudah terjeri aduh masyaallah. Lalawan atuh. Iya sakit panglalauan aya lawan kecil sakit. Salah lakon kanjeng Nabi Musa mah kitu teh. Jadi tahu nggak? Masya Allah, enak parah ya Maya. Oh, cabut Allah. Amanatnya nak kakaomna kakang Nabi kami sejen-sejena kakaom kayusa gimana kuring maut dinya kuring kubur.
Hampir gitu Nabi maksud kanjeng Nabi urang. Di mana kuring maut, didinya kuring kubur. Tak mautna di bumi Siti Aisyah. Jadi kubur dan kanjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur. Ieu kanjeng Nabi Musa didinya dikuburna. Di urusan biasa, urusan dikubur didinya. Nah, maka peti kanjeng Nabi Musa, peti nolot sekitar bangsa 20 cm. Nah, lama 20 cm. Eta teh diurugan di zaman kanjeng Nabi Musa na diurugan. Ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan. Eta taneuhna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm dari kasih jalan. Ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan kanjeng Nabi Musa di jarahan biasa. Ke kemar seminggu 2 minggu eueuh deui anu tetep petina kadeulean bae. Teu bisa teh kadeulean sebab ieu jawara. Ya, supaya nyata kadeuleun, tapi didongkel mah didongkel. Dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan taneuhna ninglai deh. Coba urang gali ku ari mah dikanapkeun teu kadongkel, doser potong bae. Datang ka kuari nya nama tah ieu jalan geus menuju Palestina. Ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan. Sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean. Kuburan kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan. Eta nol kuari sekitar sakieu tah petina. Eta teh udah digali dikanakeun teu bisa. Ditutupan kuari ningrai deui. Jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuari kepala kali itu ilu gitu kan. Darah ka kanjeng Nabi Musa. Kuburan sisi jalan. Di urang di mobil bae ge katingali. Tah, set arah pasti belakatu katingali tah eta kuburan kanjeng Nabi Musa. Gitulah makam kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge eta ditutupan ningrai deui digali kanap teu bisa doser geus dipindahkeun geus dikondisikeun kuburan kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari. Itulah kuburan kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres. Jelema nu 40 tahun didinya bulat balik kadinya bae pae. Kemudian kanjeng Nabi Musa naon termasuk kanjeng Nabi Harun mah belah si kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter tadinya ta eta teh biasa kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teu naon. Malah cak riwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi teh riwayat mah henteu. Aya nu ngaku di Yaman kuburan kanjeng Nabi Harun. Cek riwayat di Yaman dihijikeun kanjeng Nabi Daud, kanjeng Nabi Hud, kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Eta adalah di Yaman. Mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir. La ilaha illallah. Ieu di jero taneuh teh kikiran bae orang Amerika naon eta la ilaha illallah. Sieun ya. Negara letik tapi dipakai kasius. Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika. Nementak dicumbu Indonesia mah. Dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwih nu dibawa ke Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ke Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Iri hate urang lamun nyaho mah. Kan bisa gitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat Eta begitu sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi sisi gigirna luar biasa. Itulah keayaan Indonesia dipakai ka bongbol jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasina mah tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge. Tapi Yaman dipakai kasieun lantaran di jalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Indonesia gen teh tetep dipakai kasieun. Cieun di Indonesia kita ini dipakai kajian teh Islam ortodoks, Islam salaf. Enggak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju. Cuman asal di sekolah itu bae rapuh dibeli ku duit asal dikahareukeunna dunya ieu sahabat.
Keberadian terus serangan anu luar biasa. Kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun si agama di Indonesia. Kuari keur ngejena diacak-acak kieu acak itu teu meunang salah nanya kuari. Nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Idinya wa nabi Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkeun gede da. Ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib dia berangkat barengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin. Jadinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanaga sakitu jangkung gede lagi eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna. We eta we jumpah hari teh lantaran serangan icak luar biasa perang sama Griban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe ditutop heula ka malaikat. Malaikat stop eureun heula sajam. Ulah ka sore eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu burak. Sajam ka Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam. Beres eleh kaum Jabarin sakara geus berangkat geus diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna umur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali keur waktu peperangan Nabi Musa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang tajam eta panon poe di stop tajam. Masya Allah asal lalagaan teu panon poe. Kira-kira eta saja mau kipat lahusan susah akan hatta faragha min kita lihat sehingga selesai perang ngelawan kaum Jabarin. Masya Allah mendak diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad kana hadis inna syamsa lam tuhbat ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbat ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker, teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa Musa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun wasdu alaihim naba abnai Adam ilang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nu ngaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.